Saha nu hayang pagawean ringan tapi buruhna gede, cung saha? Aya Kangjeng Rasul nguningakeun ka urang, khoslatani la syai'a afdal. Dua pagawean anu mana eta dua perkara teh teu aya anu leuwih utama tibatan eta dua. Jadi eueuh deui nu leuwih unggul tibatan dua. Gawena saeutik ngan dua siki tapi buruhna gede kacida. Jadi kaasup pagawean anu leuwih alus tibatan pagawean anu lain. Anu kahiji al imanu billah, kahiji iman ka Allah, wan naf'u lil muslimin, nu kadua mere manfaat ka jalma anu Islam. Ayeuna urang bahas hiji-hiji naon sababna iman ka Allah jeung unggul. Jeung eta disebut pagawean anu leuwih utama tibatan pagawean anu lain. Contoh, urang pagawean teh osok misalkan bebere ka tatangga. Urang mere ka masyarakat nu teu mampu. Urang ku duit urang bisa nulungan batur, tapi bakal percuma lamun teu dibarengan ku iman ka Allah. Ibarat bangunan anu mewah, megah gitu nya. Eta urang kaalusan teh bebere ka batur nulungan kanu susah tatalang kanu naon teh kurang. Tapi lamun teu dibarengan iman ka Allah, maka ibarat imah anu megah tanpa aya pondasi. Ari iman teh pondasi, percuma iman sakumaha non, percuma iman sakumaha megah na lamun eueuh pondasi nya roboh teh jadina. Matak iman ka Allah teh tetep pagawean nu leuwih penting nu utama. Sabab moal ngadeg eta hiji imah anu mewah tanpa aya pondasi. Anu kadua, naon sababna nu kadua, wanap ulil muslimin, mere manfaat ka jalma nu muslim. Sabab gambaran hiji jalma, panilaian hiji jalma teh lain tina alusna ngaran, lain tina jabatan anu luhur, lain harta anu loba, lain tapi kamanfaatanana. Sok sanajan jalma ripuh, sagala susah, sagala kurang, tapi boga visi, boga misi hayang mere manfaat kanulian. Sok sanajan mere manfaat tamah ku cara mersihan jalan, ku cara non teh miceun ayeuna cukak atanapi non teh miceun non teh cugak di jalan, tapi mere manfaat ka jalma anu lain, eta teh pagawean anu eueuh duana deui tibatan eta. Mudah-mudahan urang bisa ngamalkeun dua eta perkara.